Jadi lamun urang boga keyakinan mah mantap. Ogot jelema mancing make parahu mancing ti isuk datang ka setengah genep teu menang-menang teh kiato. Ti isuk datang ka setengah genep jangan geus teu jam teh magrib aing can menang goblok. Nya teu salat pa deui. Atuh setengah genep aing balik ya. Nya ngadoa ka Allah, ya Allah, mana Rahmanmu? Mana Rahimmu? Cenah Gusti Rahman, cenah Rahim, aing ti isuk datang ka setengah genep teh balik can menang hiji-hiji acan. Negor aing Rahman mana? Pohara teh jelema. Tapi kulantaran Allah Maha Rahman teh ya atuh lauk dititah katanya plek we hiji. Ngomong deui nya 5 butuhna. Kula hiji, pamajikan hiji, 2 anak 3, 5. Cenah teh. Ku Allah ditayekeun we ti laut teh 5 plak tah karak cenah. Beuh, Gusti sakumaha makhluk bae. Menta 5 teh 5 bae. Mana Rahman, mana Rahim? Leuwihan atuh. Ya Allah ya Rabb. Ya cak Allah teh hayo geus kadarinya pinuh laut. Parahu pinuh. Nah, ieu Rahman. Ieu Rahim. Gas Gusti lah pokokna mah kula percaya Gusti Maha Rahman Maha Rahim. Mantap. Gas, buat tuh ka sisi laut wadahan kabeh. Masya Allah, buarang datang ka imah mana kahuruan. Jeh. Urusan laut kok dibawa ka imah. Urusan Ieu Rahman Rahim geus karasa kunaon haju kahuruan. Naon hartina lauk Gusti cek cenah teh. Mana Rahman Gusti? Mana Rahim Gusti? Atuh sapira lauk cek cenah teh. Pareuman. Oh godean. Langsung jangan marahan di hareupeun imah. Dicekal ku pamajikan anak, ku anakna ulah marah ka urang mana. Deg marah kumaha, teu marah kumaha cek nya. Bayangkeun coba, mancing ti isuk datang ka dek magrib teu menang, menang ge marah ka Allah. Ieu teh nang marah tah. Lauk di bawah sakit teh nang marah, mun teu marah mah teu dibere cek nya teh. Barang datang ka imah ieu kahuruan cek nya teh. Ieu kumaha Rahman Allah jeung Rahim Allah. Langsung dititah diu ku keluargana tenang ulah wakam mamarahan cek geuna teu bisa sebab ieu urusanana ngagedean lamun teu marah deui ka Gusti Allah engke ieu kakarak imah kandang urang bisa kahuruan kandang sagala rupa beak kabeh. Nah kakarak diajak ka imah kiai. Orang diajak ka imah kiai salaki kula cek pamajikanna mamarahan dongengna seperti tadi tah cek kiai ndek teu marah kumaha atuh di ditu bener ge menang lauk ai imah kahuruan ndek marah kumaha atuh ya pasti marah cek eta jelema nu mancing teh je aing minta nasehat gedean hate aing we yang dibelem imah sia aja. Apa majikan balik ulah ka imah kiai kos kieu beres imah kiai cenah aing panas garengna teh hayu datang deui ka imah kiai ato dia kiai Golkar ya wah leuwih teu beres asal bisa babaraha kiai karak datang ka imah kiai anu boga kebijakan. Begitu dibawa ku keluarga anak kula mah geus lain urusan lauk lain urusan imah urusan ngaredakeun pikiran. Ieu pikiran lamun teu diredakeun stres. Lamun geus stres kan boro-boro ngabangun imah tangga jeung boro-boro ibadah ka Gusti Allah jang diri ge geus parah. Maka kula minta nasihat coba ka mama. Ieu mah ulah kudu dinasehatan. Kos kieu mah moal bisa dinasehatan sebab nyana boga kayakinan nu mantak nyana ngagerokeun ka Allah Rahman Rahim ge aya kayakinan ngan kayakinanna tertutup
geus kulantaran tertutup haju kuarinya neuleuh imah leuwih tertutup deui, maka lain kudu dinasehatan ieu mah geus cicing heula di dieu. Baralik kabeh pamajikan jeung anak ieu mah kena cicing di dieu. Cicing mondo jadi masantren lain mondo masantren, beda mondok jeung masantren. Mondok mah Haji Pendi lemburna pondok, lahir di tangka paeh di dinya bae tapi bodoh bae sebab tama kampung pondok ngaranna masantren. Nah bareng masantren dituturkeun kan ku kiaina sebab jelema lapar moal bisa dinasehatan kecuali dibere dahar. Jelema lamun hayang kawin dinasehatan moal bisa kecuali dibere jahe. Nasehatna teh model kos kitu, orang bijak karana. Jelema lapar kudu bere dahar, jelema dahaga bere nginum, jelema hayang kawin jahe. Nah ieu pikiranna ka mana? Hanya orang bijak anu bisa nerka pemikiran-pemikiran jelema saenggeus da diterka dibere obat langsung dikaallahkeun. Maka da sehat jang jelema ieu lain kudu nasihat bahasa tapi nasihatna kudu dibangunkeun deui imah, dimusyawarahkeun jeung keluarga. Sageus dimusyawarahkeun nu penting aya jang menghuni ngahuni dirina, asal teu kahujanan teu kaanginan bae dibangunkeun. Sageus dibangunkeun kakarak dibere ilmu nu menuju ka Allah, yakni menuju ke tauhidan. Urang kuari kakarak datang ke ilmu tauhid, wujud kidam bako mukhalafan encan datang ka yakin. Untuk menuju yakin eta dibutuhkan proses, maka tafakur, maka riyadhah mujahadah, datanglah ka ner-neran rasa kehadiran Gusti Allah Subhanahu wa taala.